Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu di calana. Jadi pami ngajawab kedah sadaya. Mau pami di jilbab beri nuang opak. Pami ngajawab kedah kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nu ngawalar salam mugia paranyang yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna digampangkeun usahana cing babari maot amin. Mending hese paeh ibu mending babari maot. Mudah-mudahan urang dieu kakurung sim kuring cing jadi jalma anu kasurupan lain kasurupan ku dedemit ku eyang-eyang ku jurig jarian tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup ai hartosna surup teh henteu pales teu silung teu sumbang teu pikageuleuheun batur jeung teu pikangewaeun eta hartosna surup. Auzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wal libas taqwa. Al-hadis. Ala wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu sim kuring tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sadayana kulawarga besar pangresa apih kalih ibu oge kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta anu disesepuhan ku pangresana Bapak Bupati tadi katingali ku palawargi ku sim kuring katinggal. Tadina danget ieu teu aya kajabi sim kuring ti sakawit nampi telepon ti pangresa Bapak Bupati wayahna cirian tanggal sakitu kaping ayeuna. Wah cing teh boga duit ya lumayan. Tapi wayahna cenah tong nyanak gamelan tong nyanak wayang Pak ACP wungkul. Wah si teh ipis si amplop teh. Bete nyawe geuning. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begengge ulah digotong sanajan hapa ge ranggeuyan. Kabagjaan sareng kabungahan sim kuring dina peuting ieu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Gunung anu cing jalegir di dunya masih keneh gede kabungah sim kuring ku tiasana ditepangkeun sareng urang dieu sacara bungkleukan. Sim kuring ayeuna katingali ku palawargi beungeut sim kuring eces jentre pertelah ngemang boled. Biasa nama kahalangan ku gebog. Jadi kasiri anu mah pangkasepna sadunya teh.
Aduh. Cekeng dina laraga naon pangersa itu cenah api kali ibu nyaeta dina laraga walimatul safar bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima wayahna Pak Asep kedah ngecebrek di ditu cekeng da dan sanes ahli sim kuring mah ngecebrek sorangan mah margi kaancam ku katerangan Pak lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana sawios urang dieu ruksak sawios Bu palai ruksak urang dieu sawios alim tos sarae kitu lah tos nu heueuh we tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat anu mah leres Pak oknum-oknumna nya Pak di luhur teh seueur bangsa teh nepi ka handap teh raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kana wawuh hungkul dibikeunna teh kabarayana gegedena ku manehna bangsa teh sawios digitukeun moal nu kasinggung tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh Inum tah rugina jadi kiai teh da keur ngadalang mah hanapun gebog teranginang wajib ieu mah cai hungkul eta ge bawa sim kuring di ditu amplop ipis ai dek ngahargakeun diancam ku katerangan Pak jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana. Nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman. Na teu tingali eta ancaman, teu sieun ku ancaman. Jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami itu kana barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh. Allah. Aduh. Puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah. Puji sinareng syukur eta kagungan tuh. Gerasa alhamdulillah gitu cenah. Ari sadayana puji kagungan tuh gitu. Cing lempeng ngomong teh. Ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableg ti mana ari sia. Eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableg ti mana. Urang nyangakeun puji asa bener. Gableg ti mana? Teu lempeng jeung lah haula tah ngomong teh. Sadayana puji kagungan angeun teteh unga dinten sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga ropeti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pecakan di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempang jeung ayat teu punggal pengkol angko ngadua ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan lempeng sia nu mengkol da jalan mah geus lempeng kartos da jelema apa nu salah mah lain ayatna. It's not the gun, but the man behind the gun. Jadi lain bedieu na wungkul nu kudu canggih teh ta jelemana. It's not the song, but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh. Lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh ta penyanyina. Nyanyina alus, kata-kata na hade, penyanyina narkoba. Leres? Sebarnya. Jelemana nu baotak ieu teh jelemana urang teu ngeulan. Gue ada ayat bagus salah lempeng.
muni asa balalaner teh gara sok tadi dia nu mawi raruksa keneh urang teh paha sesa-sesa penjajah ieu teh sabab penjajah datangna ka urang mawa politik na teh politik liberal politik adu domba bangsa urang diadukeun buktina Islam saagama Islam sababaraha golongan sok beda paham leres minimal silih baeudan minimal sedengkeun Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilah tunggakeun dina la ilaha sawios digitukeun Pak da kitu mah atuh Pak mangga palawargi urang kedah getol salat geus biasa tah mah keun ieu mah hitung-hitung entong kongkorongok we mah keun ada hayam kongkorongok mah biasa nginum heuh da dihakandeun atuh nu mawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kana basa Sunda lamun can jadi urang Sunda sabab naon sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya di bakal apa kana basana lintang ti bangsana oke ibu papatahan bahasa Arab udah mau ngarti moal ku teu ngaji mah yok bapak papasahan ku bahasa Irian la no tak samalato ku bak tali litu mak tu fasalu ku bak tali kalu lu makasih tak lu kartu ibu tuh dai gitu ngarti data mengarang tuh bisa dibalikan deui panten napi kana rasa ras tenapi sabab lain basana bahasa sorangan teh bahasa tauhid aya nahu na bahasa Sunda ge aya keur ka batur keur ka urang sim kuring diuk di luhur panggung palawargi caralik dihanap teh kitu pira bahasa Sunda inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salat abdi hirup abdi angin Gusti nu kagungan asa bener teh ngomong bahasa Sunda padahal salah teh salat abdi hirup abdi maot abdi angin Allah nu kagungan sarua jeung meja abdi kursi abdi kagungan babah pada karimalikeun abdi maot abdi salat abdi hirup angin Allah nu kagunganna lamun dek make bahasa Sunda lain nyalahkeun Quran bu nyalahkeun bahasa Sunda dan rumasa sim kuring mah urang Sunda nu mawi raruksak sawios diruksak heula sawios engke urang omean leres gitu assalamualaikum jadi punten gara sok bangsa urang tok 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 assalamualaikum eueuh nu boga imahna teh beuki tarik tok 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 assalamualaikum padahal doa teh leres kiai doa teh eueuh nu nemalan mubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan ceuk katerangan teu matakna urang Sunda tok 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 sampurasun jawabna berai panto dibuka jonghok assalamualaikum ceuk itu mah saling doakeun tuh teu mubadir alhamdulillah jadi nuhun bangsa urang dibere duit ku batur jangtak keur meuli udud dah alhamdulillah atuh make atuh deui padahal dina kateranganna eueuh alhamdulillah atuh karena Pak tuh mata ulah boga rasa pang bener nage coba kembali back to basic kana diri sorangan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deukeut gara deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirina satangtung diri man aropa nafsa nya ngaji si cepot mah kitu sawios Pak sawios kitu lebar ieu agama teh proyek kasalamatan dunia akhirat tapi ka dimubadirkeun nepi ka diacuhkeun dianggap heureuy agama mode puasa sabulan puasa ngan ukur samet lapar we wungkul dina bulan naon puasa teh Pak dina sasi Ramadan teh hari pembakaran teh Pak panas terus tina panas lamun anjeun kuat nahan panas bakal digampangkeun tinu hese buktoskeun tong bayangkeun hileud di dinya tadi daun eta hayang mentas ka itu ka pantura
bayangkeun hesena. Leres? Ku hileud eta bayangkeun, kapikir ku hileud hesena. Tapi manehna puasa ngabulan maneh, teu dahar, teu nyatu, teu nginum, geleber jangan jadi kukup. Gampang teu? Hasil tina panas. Orai puasa, Pak. Teu dahar, teu nginum, panas awakna. Megar ngora deui. Man ahabba ayub satallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi asarihi falyasir rahimah. Jadi saha-saha nu resep silaturahim, maka bakal dipanjangkeun umurna, dilobakeun rezekina. Oh nya ai hileud orai dijabah ai maneh. Hasil puasa teh kalah boga baju halus teh di. Dulu anyir tah aing baju. Hayam nyileunglem, elok-elokan teu dahar teu nginum, panas megarkeun anakna mangpaat. Hoy runas anpauhum linas panghadena jelema anu aya gunana keur balarea. Oh iya ladang puasa nepi ka naon-naon. Eleh ku hileud. Terus? Jadi we nu deukeut ngaji mah teh. Ieu mah Araban. Pas nu eta dumeh di alam kubur cenah bakal ditakon ku malaikat. Leres? Percaya teu? Percaya? Bahasa naon tak? Malaikat engke. Bahasa Arab. Deuleu dina Quran teangan aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Mikir atuh euy. Ti alo kana hate. Sarua we ka urang Arab ge ka jelema sarua. Ngan kulantaran jahiliyah di itu panggedena ka itu wahyu datangna. Jadi contoh. Nu mawi napak tilas engke teh mun ngahaji teh dikawit tawaf, sa'i, jumrah, wukuf. Tah tapakuraneun tah betapa hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak jalan ka sawarga teh ning Pak. Masihna jalan ka neraka gampang. Ulah dianggap banyol Pak agama Pak. Puasa ketika hasilna salat pun kitu deui. Alai uninga mangpaatna salat. Kumaha cenah perintahna teh? Aqimus shalah gitu. Adegeun salat. Saur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Shod lam ta. Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah Rasul. Salat teh aya 3 huruf nyaeta shod lam ta. Shodna teh sidqul qauli, hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna, nila saplasna, nya cek nyana, lain cek lainna. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu ditangtukeun, mun panjang teu wani neuteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Lamna teh layinul qalbi, leuleus hatena. Nu kumaha nu leuleus hatena teh? Sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kanel tapel kaituna malapak gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Tukang salat patak dijabah tukang salat menyaritan lagi. Aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun, pi na dijauhan komo maksiatna. Adegeun salat, palai mati palai. Tuh batur mah pengusaha ayeuna geus ngadeg-ngadegeun tower di tiap-tiap posisi. Leres? Uninga tower adegeun 180 derajat. Sangeusna diadegeun tower. Urang dieu geuning ka anakna, anak di Jakarta ti dieu ngomong teu make jeung kudu ini. Halo. Nyai cager di Jakarta, damang mah. Usum naon nyai di Jakarta? Usum demo mah. Hormon mangasaan hayang pais demo. Baru kana beunteur beuneur demo teh. Nginum. Sugan bunghak wae beuteung kuring balik ke Bandung. Ya urang nyaritakeun siki wae namanya. Siki we terus. Da siki nu bakal jadi mah. Cenah eta naha cenah teu nyambung wae HP teh abdi mah. Oh pulsaan meureun. Nah teu nyambung keneh cenah. Hor nyai meureun teu dicas. Oh teu nyambung wae cenah mah meureun digadekeun HP-na. Nah cenah teu nyambung wae aya abdina salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah wae tara jakat meureun teh. Hek sia.
Nah teu nyambung wae, nah cenah teu dijabah wae salat di keureuy Bapak abdi teh bawa antara silaturahim meureun. Ka kiai ka ajengan eta teh pewaris Nabi. Nah cenah teu nyambung wae bawa meureun sia ditukeurkeun salat teh jeung pangabutuh digadekeun. Daek salat tahajud ieu mah aya pamenta nu rulung ka Allah, ya Allah geus salat tahajud teh muga-muga ya Allah jeung dibatas dimentana teh ka Allah. Pun anak ya Allah hayang keberi ojek. Kumaha lamun Allah rek ngelebus. Da maha beunghar. Nah digadekeun ditukeurkeun jeung pangabutuh salat teh mana ridho? Mana ikhlas? Aya cai herang di dieu ge aya cai herang mah. Aduh. Ampun. Nuhun. Alah. Nya. Jadi kahartos nyata. Ngaji siki teh kitu. La ilaha illallah geuning aya jero na Quran teh nya. Lain syariat wungku Allah. Luar biasa Bapak. Ieu mah kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh wungkul. Dumeh imah sisi jalan aya nu ngagotong pasaran. Jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Teu nyaho pasaran mah dek diomean da rusak. Padahal innalillahi wa inna ilaihi pigaweun teh sapopoe. Gara saok naon hartosna apa? Hartosna naon, Bu? Nah, piraku teh apa? Tara ngaji urang dieu. Asati Allah mulang. Tah sakitu we heula atuh. Asati Allah mulang. Tah kitu balikeun deui ka anjeunna dasana ge ti. Ieu peureup lamun dek dipake neungeul batur, kembali kepada jalan Allah, tong tulus, genti kulas asih. Kartos, lamun dek syirik, lamun dek ngaheureyan batur, lamun dek khianat, tong tulus, itu kembali back to basic, kembali ke semula. Muncang labuh kapuhu. Mun ceuk basa Arab makanna illa makan. Mun ceuk falsafah Yunani kuno ex nihilo nihil pit. Mun ceuk situkul kembali ke lab. Ieu ka pejabat lamun ieu duit rakyat duit negara ulah dihakan coba kembalikan deui ka rakyat republik re itu kembali publik umum balikeun deui ka rakyat asati rakyat oleh rakyat untuk lain dihakan ku sia kitu goblok leran kumaha mun Pak Asep aya nu ngabongohan maehannya tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge aing bakal modar kumaha cenah Pak Asep lamun anu ngajak gelut ngaji becus aing mah komo gelut sok urang dieu sanu jago naik ka panggung anjeun naik aing turun tuman atuh da punten nya punten bila aya pejabat ieu mah kanu karar itu ka jelemana ieu mah da sarua sih kuring jelema da ieu teh hukum teh kuring oge kadupak nu ngomongna teh ka ieu kadupak kawas liha jeung jelema we Asep teh kitu sarua we kadupak itu cara memeh init baligoh pagede-gede gininya daek datang ke kampung-kampung arangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager deui ayo geus gek dina kursi ini kanu culang cileung dengan palingeun leras koplok teh tah dik deuli teh aing mah cenah pase wanian daing moal nu mecat minum cai panas ieu mah cai panas alah sakedeung nepi ka agul ku anjeunna 5 tahun 10 tahun jabatan teh lain eta anu bakal langgeng nu mana sang-sangkeun kaimanan jeung katakwaan dina hate al imanu uryanun wali basyuhut taqwa ari iman teh buligir matak kudalang geuning Semar teh tara di bajuan Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam lain teu boga baju teu ngaku teu boga naon-naon sabab geus yakin di bajuanana kunaon ku takwa dina takwa aya wau waroi apik kumaha nu apik mah nu naleta bisa tukangeun akal jeung elingan jekolot baheula meugeningan jang ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh eta teh runayan tina takwa tuh ulah dahar keur lapar tingali we nu lapar da janji kedawak si banyo ge tara atuh pukul jadi beuteug usahakeun memeh di dahar boa tatangga aing can dahar
Wah syukur ka itu teh. Ku apik-apikna eta takwa ya Allah. Ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh dajang jidug sok. Usahakeun memeh sare teh bikeun heula salabarkeun heula. Ka anjeunna hirupna maotna urang mah teu ngaboga-boga. Leres Pak? Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ya Allah mangga bade beurang bade peuting bade keur maot mangga teh teuing sanes nu abdi sok sing ikhlas sing ridho bikeun dan nu anjeunna ulah aya nu diaku saeutik oge nu matak cikolot baheula kudu bisa ngaleungit maneh marukana ngaleungit kaleres teu katempo wujud wah pibangsateun nu kitu mah nu kumaha atuh bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina ulah segala diaku nya rada jero matak innalillahi teh pigaweun teh Pak selalu always kembali ke semula kembali we ka Allah terus ka Allah deui dek neungeul batur aya nu diteungeuh saha apa aya nu diteungeuh nu saha aya nu neungeul nu saha nanaonan tuh gitu nya heuh itu nu diteungeuh kagungan anu leungeunna kagungan heuh naonan mending aman mending wawuh leres mending jadi dulur mending saling hampura leres mari kembalikan selalu da innalillahi dinina oge setiap hi kana gawe mode alhamdulillahirabbil alamin alif lamna di teh alif lam al istighroh jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jenis hiji ngurung ka sakabeh teh sadayana jadi sadayana puji kagungan beda deui jeung aloha mah karubuna eta mah beda deui jeung alohu sabab alohu mah alif lam lil milki alif lam ma'rifat mode Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nu matak aya dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tak panggih jeung Allah lah aing ge tidak goreng buri nyai gitu sia teh tapi ulah salah danya kuminang dikir mah aya bray we tanda keagungan seperti urang lempang tengah peuting poek mongkleng gitu pasti titajong mah pastinya atau tijalike pasti buri nyai kingkilaban lumayan 10 meter bisa gancang terus dah jadi Allahu nurun Allah nu kagungan tah make kagungan bongana Allahu dinya alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat Allah nu kagungan cahaya inna loha wa malaikatahu ta loha mah karubuna saha robuna teh pangurus saha Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif Angin Cai seuneu eta reng-rengan robuna nah cenah pasea pampan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kade hek sia lieur nya rada lieur tah agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mikir palai ulah lieur palai urang kubarat ai Ar-Rahman teh Allah sok bu Ar-Rahman teh Allah sok mung Allah sanes Ar-Rahman palai ngartos pisan dupi ceuli naon bu ceuli naon cepil mah lemesna seperti kieu eta dina cepil Bapak aya sireum kamari ge ceuli abdi kausian bahasa Sunda wartosan abdi gancangnya puting teuing ya tuh ceuli teh ngaran naon cenah ngaran nu mana ngaran ieu tanu rebing tah ieu ngaranna naon bu jadi naon ceuli teh ngaran tah ieu nu rebing tah ieu ngaranna naon ceuli saha ieu ceuli Asep leres ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli kartos sok sim kuring ayeuna keur leumpang aya nu nyalukan ceuli ka dieu beulenyang teh ceuli da nyapurkeun kitu teu bu kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyapurkeun jeung ceulina tak kitu numawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim ka sireum-sireum ka bawa ta kana ngaran Allah kana jenengan Allah la ilaha ditunggakeun di dinya ulah dipapai nyarita imah teh atuh mangga atuh ka janela abdi ka pantau abdi ka tehel abdi ulah geus cukup karorompok atuh
sabab di rompok abdi teh geus pinuh ku ngaran naon janela pantau teh naon deui WC cukup imah jadi la ilaha nyakup ka sakabeh dah gitu kartos nah jadi Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman gitu sok adan takbir genti ku Ar-Rahmanu Akbar bisa teu gitu Ar-Rahmanu Akbar meureut teh pada maledong kartos nah siki kayak di bejaan beh ditun siki naon mata holang beh ditun mata holang naon bejaan abeh ngarti dina Islam geus bejeuna bangsa urang teh ngarti ulah katipu wae dina agama teh lobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris doktrin gini bangsa urang teh dicuci tuluy ngabom batur jadi teroris dan naonan karsa ulah kitu lah lebar al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna tuh ayeuna leungeun pake ngabom naonan nu teu tua nu teu dosa ka babawa karsa tah cenah geuleuh ka Yahudi atuh ulah Yahudi itu tah numpuk dina awak maneh Yahudi teh naonana sifatna ke urang guar kusiki teh lain banyak agama kan dia ulah euy ieu mah nepi ka dianggap enteng padahal jelema teh Bu beda jeung sato Bu seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang mawi ibu minang dikir ibu abeh bray nyai tanda-tanda keagungan pimpin ku bapana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun awewe teu daek wae ngaji teu daek wae dikir lalaki ngomong nyai dikir nyai salat nyai majikan keur tibra nyai nyaring atawa lamun mah teu da awewe mah kudu dielus subuh geura ulah laki ajak mah bangun sayang bangun my honey bari celengok tarangna dicium bangun sayang urang sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala yuk sayang bangun sayang teu nyaring keneh mandi piheulaan ku lalaki bari sholawatan kan bae da nyanyi sholawat oge Salatullah salamullah bari dianu bapada bari ngageuingkeun pamajikan reng saya mandi mah bangun sayang bapak matas mandi aya urang salat mah teu nyaring keneh adan cing tarif calengkung adan reng saya adan mah bangun teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod Salatullah da eta mah nyanyi teh dalin eta nepi mah lain salatullah teh soluh teh salat ka Allah kumaha keur prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor ta eta salatullah salamullah aslina nu eta mah nyanyi eta mah mode tukang nyanyi tukang seni di panggung si anyuran anu hajat menang amplop tuluikeun abe menang amplop tukang si anyuran geuning gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung di dieu mah tara kitu jeung pamajikanana sugana laki balik di kantor si pamajikanna teh geuning itu salaki kuring geus datang akang palai ngaleueut naon ceuk salakina teh bari ngagegag buru atuh nyai naheureuh cai akang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa garelo atawa tukang kuro tukang kori ya kori di imahna tara kitu ka majikanana nyai eta canak hihid deuh kol-kolah tah teu kitu atawa polisi ka pamajikanana prit
ngejo tuh ngejo ditilang wah aja goblok teh polisi teh atawa dalang di mana kamu majikan anak nyai gerang ngejo nyai nya pasif kelo noron ulah peuting Pak ieu teh duh isu ke Garut alah sora peuyeul gitu itu Pak jeung bangsa urang karek dina kalimah ku rarasaan teh geus nepi pada jauh pada bahasa Arab teh mah da kudu dihartikeun heula atuh kana bahasa Sunda kakara ngarti hate teh narima ieu mah aya nu karek kalimah wungkul jauh percaya dina kalimah wungkul wah jadi we doa nurulung doa bari teh nyaho hartina atuh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing kaituna teh alah aya sisi jalan teh naon sisi jalan raya itu naon kampung naon Cisantri aya Tanjung Garut di Tanjung Garut dek ka mana tadi teh ora ka sisi jalan ka itunya manehna teh ngadoa teu percaya kana kalimah ya Allah abdi atuh eta ada kasadang we nya baheula mah can ieu can aya mobil dek kasadang leumpang ngadoa ka Allah sabab nempo pihujanun geus menung ya Allah eta pihujanun geus menung sakira-kira abdi can nepi ka sadang mah ulah waka diturunkeun ya Allah durok dok Fatihah ge 7 balikan atuh bari teh nyaho hartina da percaya reug-reug manehna geus ngadoa ai palebah kacamatan teh naon teh palebah Campaka gretok teh hujan gede manehna sinut-nut teh di pos hancip bari kukulutus ka Allah nah eta Allah nepi ka teu apa sadang-sadang acan percaya ka Allah teh percaya museuh pesisi walungan ge ti isuk jedur nepi ka sore jeger tuh nu nyangut hiji acan kukulutus pan ka Allah nah ya Allah lauk matu maung ka dieu teu nyaho maung hayang nginum turun ngagilisir ka manehna ngadeg-deg pan manehna ya Allah da abdi mah banyol tuh akhirna teh nya ulah lalawora agama meureun kana banyol meureun agama deuh nepi ka dianggap heureuy komo kudu mabok malah haola geuning dipake kudu mabok geuleuy anjing teh teungeuna aing euy kasihku ku si anu euy pokona teungeuna ku aing peuting engke ku aing dikadek lah haola we anjing aing mah eta lah haola dibawa kana mabok mun dijauh naker jauhna teh atawa nyuratan ka Allah mangkana isukna teh dek ditagih listrik ku PLN teu boga duit 100.000 berage nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala bongan dina dirina geus ditanem percaya Allah teh maha welas maha asih bari teu jeung ilmu nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala menawi nuju salse abdi ya Allah priyogi arto 100.000 abdi percaya salira teh welas asih salira teh maha beunghar teken Udin Campaka diapekeun ka pagawe desa aya ku pagawe desa dibaca kahatur Allah buah si Sudin gelo alungkeun neclik kana kuta teu nyaho aya polisi boncengan keur kontrol cekit naon cenah eureun euy teu cenah bisa aya surat bisa nurag-rag surat cokot teh dibaca ku polisi berakatak teh polisi seuri naon cenah si Syria teh lain cenah ieu si Sudin cenah nyuratan ka Allah sing sok cenah baca ka jerona dibaca teh wah kalau bukti gogohelan polisi naon cenah butuh duit cenah 100.000 montong disieung seurikeun cenah eta teh jelema bodoh boga duit cenah maneh boga cenah baraha 75.000 tah cenah sok nyieun surat bejakeun ti Allah asupkeun we tanu 75 teh ayo urang anteurkeun cenah karunya ayo tuh polisi soleh tah Sampurasun, rampes, bray, rewat, alah, aya polisi naon, dosa naon abdi lain, dia kapi-apian surat di Allah. Alah, semua abdi. Ini polisi bari seuri dibuka teh bray teh duit. Ya Allah, nya geuning Allah teh maha murah maha asih. Nuhun ya Allah, dihitung teh 75 ngalamun, sedengkeun butuh teh nyuratan deui ka Allah.
Ya Allah pingkeun ulah mihape duit ka polisi mung dugi 75 kabina mah. Goblok. Eta polisi dek niat bener jadi katabuhan. Lah, namanya jam seperti teh. Sawios sampai ka subuh. Wios. Podara ne aing atuh. Ya. Aing ngaji siki mah ka jero mah resepnya. Udah ketempo brai cenah cahaya teh gitu teh brai. Gitu. Yo nya geuning ieu ayat teh, ayatna ieu teh oh barangna eta kitu. Lalawara tina Islam. Mau ibu-ibu sok dikir ibu. Abeh naon cenah Pak Asep dikir teh heulaanan abeh tuman. Pada ibu-ibu loba urang Sunda geuning aya kareuwas piring peupeus geuninnya gombrang sia kanyut. Laer. Aya nu aya keneh nu kitu. Tuh. Genting ke mak sabab kuminang dikir tuman. Gombrang la ilaha illallah. Gombrang piring peupeus la ilaha illallah. Kusak ke maot. Daja jantung murang tina reuwas. Tapi taroskeun ka kiai di mana lamai tos ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa tobros paningali teu aya hijab ibu bakal langsung blos ka gedong nu molongpong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ibu di mana mangi kareuwas gomrang piring peupeus sia kanyut laer guprak we maot. Cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa. Bakal cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Tiris eueuh pikeun pisi muteunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana keueung eueuh pi batureun dihirup. Ya Allah abdi balikeun deui ka dunya abdi rek keto ibadah no way sia blus kana kanyut. Panuju sia. Kitu Bu. Ngalawara. Heuh nyawana jadi kutu bayur. Atawa ngajedog di pantura tuh dugem. Oh, udah kemari balik dirinya teh jaya naon? Kemari ngawayang dirinya balik ka itu macet. Tanjung Rasa di jalan raya teh macet. Eta subuh awewe barariji tina liang-liang. Oh lu ngarorakeun deudeuh teuing. Deudeuh teuing kade ulah pi ka ngewa kade. Deudeuh teuing. Bapak ngewa ka Firaun teu? Ngewa. Rasa pala jawayang. Lamun sidorna ngadukeun batur yeun nepi ka batur cilaka ambak teu bu kadorna ambak nah ai dalang namanya aheun dah dorna kuleuheuh dicet deui gini teu puguh-puguh ngewa ka Firaun dulur ge lain tah Firaun nu dina diri anjeun tak geura singkahkeun pir hartina ngajauhan aun pitulung naon anu ngajauhan pitulung teh bedegong eta singkahkeun ka pir teh tina kupar tina tertutup jiwa anjeun kasucian anjeun ku kabedegongan ku kabohongan digadekeun anjeun teh tah kana bedegong kana bohong nya da diri sorangan mah malulu nya Pak oh ya eta ning Nabi Khidir parahu di bocoran budak dipaehan aya bangunan can angeus runtuhkeun ieu Nabi Khidir Nabi Musa kieu nah piguruan teh gitu padahal gerasa kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ke alam dunia dengan keadaan bersih terus bersih orok mah tapi ngagedean aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun muatan naon sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat si muat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese geura turun-turunkeun deui geura bocoran eta awak cenah turun eta kabeh teu kitu digebrus ya ka neraka bangunan can angeus runtuhkeun ulah waka geus angeus ulah boga rasa geus angeus eta ilmu belajar terus long life education
Sanajan geus kolot terus belajar, terus baca. Cenah geus terlambat kuring mah geus kolot diajar teh better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Waduh eta ilmu nepi ka kitu nya Pak. Budak dipaehan eta laku bubudakeun geuti ku kadewasaan. Nu mawi tadi sim kuring dina muqaddimah fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saacana anjeun maca Quran pek salindungkeun heula anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu di jadi we kalimah auzubillahi minasyaiton ni ari auzu teh asal tina kecap a wau da naon sababna harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh auzu ai akbiru hartina kedewasaan jadi siki nu jadi teh anu kolot nu dewasa nu matak bubudakeun maneh teh kabeh aya nu jadi sikih nu kumaha apa nu ngora nu kolot oh kitu untung bubudakeun wae hirup teh tah tina taun pagihna nya teh cenah pasir teh sakanya dalangnya bisa kitu hitung-hitung entong kokorongok teh mata teh papan era ku dalang teh naon dalang teh asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dieuweukeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan pahuwa da'ilun isimna isim fa'il hartina nuduhkeun ngan bina asom nuduhkeun anak anu budag lain budag penyakit ya tapi nu ngabubudag maneh nu matak ayakeun teh gamelan cenah gandeng heula cenah kumpul tukang judi cenah kararumpu jablay non teh naon sugane atuh ceuk Semar teh jang kade ulah ngakan duit ladang judi deuleu kieu ya. Naon sababna? Sabab wong tua gawe wiwitan, wong nomdar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan. Ceuk tukang judi teh bari gupruk. Heueuh nya. Eling saurang. Itu lumayan. Aya eta ge nu ngaharamkeun kana wayang tong dicarek da nya wayang mah haram. Coba ane leg-leg. Lamun aya kiai ngaharamkeun kana wayang tong dijawab ku halal apa sea. Da eta mah nyaritana ge bab haram. Lamun itu nyarita haram, bilu kan haram, abet teu pasea. Yok diajar matematika sakedeung. Positif kali positif sama dengan si baleg. Yok. Positif kali positif sama dengan manya. Yok balikan deui. Positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar lamun nu bener benerkeun sama dengan bener dan nu cilaka teh nu bener disalahkeun sama dengan lamun nu salah salahkeun eta teh bener. Kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bener. Bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan salah. Bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok nate. Karton. Nah, gitu cing-cingan bahasa teh. Mata aya kiai ngaharamkeun bawa Quran ka DKB. Mari kita berdiskusi. Bugu terus cenah wayang teh patung. Di imah ulah hukut patung. Sabab malaikat rahmat moadaekeun cenah ka imah sabab sieun patung goblok malaikat teh dagor ka aing. Nya ada ti dagor da aya nafsuan berarti aya kasieun mah. Apa eueuh nafsuan malaikat lain? Lamun aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu. Berarti palsu cenah didagor ku aing mah gitu. Patung nu mana, Pak? Eta patung ai patung teh hayang dilus ngajentul we gadag. Gahar beuki nginum beuki digawe mung pek-pek tanu kitu teh tuman kahayang teh moal daekeun rezeki teh datang kanu kitu moal karton tah kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah modal nyalakeun wayang mah dibeuleum ge beak kitu sok wangsul deui. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi pinahkeun kana bahasa Sunda bae ngarti. Mun TV geuning
dipindahkeun ke bahasa Indonesia. Aku berlindung kepada Allah. Dah bari peureum beunta geuning nya. Dari godaan setan yang terkutuk. Dah karek nepi kana harti teh mah emi gawena. Sedengkeun auzubillahi teu ha. Da kana gawe ka itu ge. Apaan tadi ge abdi nyalindung gawe berarti. Kasaha nyalindung teh Pak? Kana naonana? Tahun gecan tamat komo ka ituna. Tah, oh berarti lemah keneh urang tanya. Tuh jauh keneh. Mata kula waka di aku bener ge. Tahun jantara ramat gini. Udin milu ngiuhan ka ewon. Kana naonana? Ka imahna meureun nya. Naon pangna milu ngiuhan? Kahujanan atawa ai urang pangna nyalindung ka Allah naon sabab? Hek sia. Sabukueun tahun wungkul tah. Nepi kana siki mah, nepi kana mata holang. Pangna abdi nyalindung ka Allah teh tuluikeun ayatna entong dijawab ku nafsu. Tuluikeun ayatna sabab Rasul oge kitu. Rasul mah tala ngawaler. Kana naon paham pertanyaan batur angin wahyu diwahyukeun deui wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuluikeun ayatna pangna abdi nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nudi Bu. Ayo urang tu aya keneh. Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat. Saha nu dilanat? Kusaha dilanatna? Iraha. Ku aing can nepi ka siki mah diudag we terus. Sok sia. Baheuk dilanat teh baheuk. Ari ayeuna dilanat keneh teh setan. Dilanat kusaha? Nah, alo dendam kitunya. Tiba heula nepi ka ayeuna ngan ngutuk we. Menang saha setan? Eueuhkeun alok kitu. Tibatan dilanat wae mah. Lieur kaing aya. Palai ngartos palai. Lah. Sikinya ya, siki. Udin dagang bonteng. Sok sing cerdas. Saha tanu dagang bonteng dieu? Ewon meuli ka Udin sakilo. Saha tanu meuli? Ku ewon bonteng teh dirujak. Di dahar saeunggeusna ewon ngakan rujak, ewon nyeri beuteung. Alatan ngadahar nyalakeun teh ka Udin. Teu da Udin mah dagang. Hah? Udin mah dagang. Nya. Iblis dipasihan modal ku Allah. Atas nama saha iblis ngagodana? Di atas nama Allah rek kuat kumaha aja. Sok. Da ngagodana ge atas nama Allah. Dek ditentang kumaha sok. Wayo. Ngelengaknya. Iblis dipasihan modal ku Allah. Keur ngagoda teh naon? Kidib kitman biladah hianat. Nafsuna amarah, lawamah, safiah, mulhamah. Kadieuna sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, ngupat simuat, ujug ria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, eta modal setan, kage ngago. Ai manusia di modalan, naon, mutmainah, rodiah, mardiah, kamilah, tirituna, sidik, tablek, amanah, patonah, kadieuna nyaahan, dedehan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, hak saha eta? Hak manu? Ieu moblos ta setan mebeskeun sirik pidik diange ku ujang. Saha nu dikutuk teh? Kartos. Woyo setan we. Kartos. Oh. Lamun eueuh setan moal normal sia teh moal. Kartos. Bayangkeun lamun urang eueuh setan moal normal keur sok. Nya. Tah. Kartieu tuh. Ngecewi sorangan. Ah nya heueuh cenah moal lamun nafsu mah moal ganteng. Tah eta teh ciri-ciri jelema beukian teh.
Kartos Pak kartos gening di dieu wungkul kabeh tanu caritakeun teh leres Adam keur ngajepepeng para malaikat di piwalang sujud. Hei para malaikat sujud ka Adam. Aya hiji nu henteu saha mana barangna ieu mah jauh peleteng na pikiran teh ka baheula mitos tah ngalamun ka ituna tulul amal panjang lamunan kadiekeun ka sok Adam wujud ai Adam diciptakeun ku Allah manusia ucing marmot manusia ari ujang ucing marmot atuh geus ka ujang da itu mah geus kaliwat jokotna naon sistem da sistem teh kitu ti baheula nepi ka ayeuna sok eta wujud malaikat secara wujud awas denge ame sok tanyakeun ka ahli kedokteran sabaraha juta sel anu aya dina diri urang tapi aya hiji dina hate mung sujud tah ngan ngajakna teh naon kitu karasa teu karasa tapi lamun eueuh si eta moal normal deui kartos pagi ayeuna mah tah sia ngaji tah siki teh kartos ieu mah karena kalimah we wungkul kalimah mah media supaya nangtremkeun itu fokus urang kudu ngabogaan kekuatan power is pakes kaduana disiplin katiluna terobsesi nya kartos tah lamun tos kitu hartina geus dewasa ku ayana dewasa haji bakal jadi mabrur ku ayana waji salat bakal aya hasilna ku ayana dewasa puasa bakal aya hasilna leres Pak tah gitu lamun eueuh hasilna berarti bubudakeun ke belajar deui kartos tah ti kitu sistem kuringnya hapunten tina saeueuh pihak kalepatan hayam beureum hayam kate dek dibawa ke pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum